Bahkan salam termasuk unik. Anu maca salamna sunat, ngajawabna wajib, tapi pahala gede kena sunat. Oh, dia banyak. Kalau sababna, sabab nu maca salam ngamimitian nu mancing ibadah. Seperti ayeuna aya jelema sedekah jeung mere nginjem, pahalana bisa jadi gede kena mere nginjem. Suci Allah Maha Besar, hikmat jaya Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-Khomisa Saro ari nomor ke-15 na rukun salat eta salatu maca sholawat ala nabi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam bihi dina keur calik tahiyat akhir. Maca sholawat termasuk rukun salat anu kudu dibaca kurang ketika tahiyat akhir. Kira waktuna sabadana tahiyat akhir deket saya sama tahiyat sanggeus sahadat teh urang maca sholawat. Sakedik-kedikna mau sholawat nyata kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi sakitu cukup sakitu nya sakedik. Atau kieu sallallahu ala Muhammad sakitu ge cukup. Tapi lamun urang hayang sampurna anu Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Wakmaluha sampurnana maca sholawat nu biasa kurang dibaca geuning as-sholatul ibrahimiyah nyata sholawat ibrahimiyah nu galib pun dibaca ke tahiyat nyata nu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim gitu ning tapi karena innaka hamidun majid eta sholawat ibrahimiyah eta pang abdolna pang sampurna sholawat eta nya bahkan para saya Pak Abdul segat sholat eta nya. Dawal Ibnu Hajar mana kita bisa kawin wa tata'ayyanu segutu duahuna. Kita ditangtukeun segat ngadua teh di sholawat imah tangtukeun. Beda jeung khutbah, khutbah mah aya sholawat tapi beda deui teu ka sia sholawat nya. Wa di dieu mah dina khutbah mah aya pada belah sanes aya sholawat teu matak dina sholawat mah sholawat ieu na tahiyat kitu nya anu afdol na teh bahkan wal akmalu aya langkung sampurnana sholawat teh ayatia bilab disiadah make lafaz sayyidina mau sholawat teh make lafaz sayyidina ayeuna jadi perdebatan di kalangan sesama umat Islam keneh aya dulur urang tatangga urang nu teu meunangkeun lafaz sayyidina. Da eueuh ti dituna Nabi tara make sayyidina cenah. Nya Nabi sorangat make lafaz sayyidina. Da hatul sayyidina teh Allahumma ya Allah sholli mugi nambian rahmat Gusti ala sayyidina kadunungan abdi sadaya. Muhammad nya teh kanjeng Nabi Muhammad. Pancek urang sayyidina mah pira cek Nabi Nabi sayyidina. Ucapan atau gelar penghormatan ka Rasul. Ibarat urang lah ayeuna rek datang ka kuwu wajib ge Pak Kuwu camat pangarsa Pak Camat bentuk kehormatan ka Rasul pira urang kasa ka Muhammad baru kitu we ka sopan nya ka Sayyidina Muhammad gitu. Nah apa sia teh sampurnana eta sholawat make siadah make Sayyidina walaupun aya batu teresep keun wae da urang maresep kitu lah nya lain nu ulah make Sayyidina kajeun da urang erek kita kitu nya. Dia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mun batur Allahumma Muhammad keur antapkeun urang ulah barang geureuh, batut mun bisa tong barang geureuh ka urang kitu. Salajengna deui wala yustaratu sareng teu disyaratkeun ngan al mualatu tuluy-tuluy bainaha antara sholawat wa baina tasahud sareng antara tahiyat. Memang teu disyaratkeun tas tahiyat langsung sholawat henteu. Liana rukun mustaqilun sabab rukun anu
mandiri nu mencil. Jadi aya keur calik teh aya tahiyat heula, tahiyatul baraka salawatul baraka seperti karena asyhadu an la ilaha illallah nepi kadinya. Langsung sholawat teu kudu tuluy tos asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli teu kudu tuluy memang teu disyaratkeun. Tapi nyarek naon da urang lamun aya teu aya kalimat zikir anu sanes mah langsung sholawat bae misalkan kitu nya. Nah, lajeng asa disasaro aya nomor ka-16 rukun salat eta assalamu maca salam. Untuk awe salam misalnya awe salam maca salam. Ae assalamul awal tegasna salam anu pamimitian kahiji. Nu termasuk rukun salat mah salam nu kahiji. Nu kadua mah sunat hukumna kade. Ya. Nu jadi rukun salat mah salam nu kahiji nu kadua mah sunat. Atuh kumagi sunat lamun teu naon, lain teu naon. Sah salat lamun teu salam kadua ge. Lain teu naon betul pahala sunat urangna. Nah maksud kieu lamun urang ke salat ya. Beres tahiyat salam, beres selawat, terus salam. Assalamualaikum ke kanan. Terus beres teu kuat teu kawar beuteunya mules hitut urang teu batal. Tah cukup di dieu teh salat teu kudu balikan deui kecuali lamun urang ngalieu ka kiri geus batal ngalieu. Pertama assalamualaikum ke kanan. Gitu tos hitut buat assalamualaikum di ka kiri berarti hitut teh keur di jero salat batal kudu balikan deui. Tapi lamun assalamualaikum geus weh urang cukup berarti mau kudu balikan deui tos. Bab anu ka kiri teh dipigawe ku urang gitu. Katosnya nah, eta membedakannya. Dan bukan geus balik ti baheula diajarkeun kolotna asa duana salam teh. Ya asa duana keur wae lah. Da asal urang paham nyaho bahwa salam nu rukun salat nu kahiji kitu nya. Salam supaya sampurna syaratna 10. Salam syaratnya 10. Mana? Al awalu kahijina al ityanu bi al kudu make alif lam. Salam teh teu meunang salamun alaikum teu meunang kudu assalamu alaikum ya. Hamzah assalamu hamzah alif lamna eta assalamu keur lempeng kana wajah ke mim dina kum geus ngalieu kieu assalamu alaikum tah sakitu kitu me warahmatullah gitu kayak itu ya. Nomor kaduana make kap khitab. Kudu assalamualaikum make kap teu meunang ku domir. Assalamu alaihi mah teu meunang. Da urang mah assalam teh keur menghadap langsung ke Allah nya. Pamit teh salam teh assalamualaikum ka Allah teh kitu nya. Lamun ai domir mah assalamu alaihi lamun nu diajak khitabna kurang eueuh di hareupeun urang. Seperti orang contohnya katitipan salam cek si Pajar teh kasih Heri katitipan salam ku si kembar jawab si Heri teh jawab alaika wa alaihi salam itu maksudnya kumaha ai nitip salam teh nitip salam atau nitip doa contoh kieu diulang deui si Pajar teh Heri kamari kuring paling si kembar nitip salam ka maneh. Berarti si salam teh assalamualaikum itu kan. Jawab ku Syedi teh ulah waalaikumsalam mungkul. Mu waalaikumsalam mungkul kasih pajar ku si kebaran teh kabagian nitipna. Kumaha alaika berarti kasih pajar wa alaihi jeung kasih kembar gitu. Alaika wa alaihi salam. Lamun lalaki hi mun awewe ha gitu. Handa. Katosnya jika dalam muka tiba salam teh ulah eta katipan doa. Ulah pake heureui. Katipan salam jeung sareheun teu orang masak wae numpat gitu ieu kasih tipe salam jeung sareheun teu eta masak gitu mah atawa kasih tipe salam teu sabaraha karung nah eta jelema teu boga codo nu kitu teh nya dibere doa ditipan doa kali heureui gitu. Terus kang cenah muhun ari ngajawab salam wajib harus ngajawab salam teh hukumna wajib tapi kade si paham wajib kifayah ya wajib ain
Kudu disuran ya. Jamaah sabar ya. Ayat 30, ayat 30 orang ya. Sekali teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duaan nggak jawabnya teh, aman, kami itu dorakan teh. Tapi lu nggak jawab pisan, kami doraka. Itu ya padu kipayah. Ya. Bahkan salam termasuk unik. Ainu maca salamna sunat, nggak jawabnya wajib, tapi pahala gede kena sunat. Oh dia banyak. Nah sabab nu masalah ngamimitian nu mancing ibadah. Walaupun sunat tapi mancing ibadah. Bisa datang wajib deh, datang pahala wajib, usap ayat nu mancing sunat ya. Jadi pahala mah gede kene anu sunat nu ngamimitian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam saya wajib, pahala di bawah anu assalamu. Seperti kieu. Ayeuna aya budak diurus ku kolot ke barang lahir sampai ke 20 tahun diurus ku kolot. Geus 20 tahun geus gede budak teh kolot teh gering. Gantian diurus ku budak eta. Persis saperti ngurus mahina baheula teh leutik. Budak-budak ngompol ku kolotna, kolot teh sarua geus bisa ngompol ku budak urus pas kitulah persis lah. Saila 20 tahun. Kabalas teh kalau kitu kebaikan kolot ku anak 20 tahun. Palas sarua persis. Henteu teu kabalas. Naon sabab kolot nu teu heula. Ya. Kolot mangurus budak teh 20 tahun. Ti leutik nepi ka gede supaya hirup budak teh. Ai budak mah ngurus kolot, ngurus geuning teh. Sawa 20 tahun menuju paeh eta kitu. Ya. Katos teh. Nah, jadi abdol keneh nu teu heula segala macam kebaikan nu teu heula. Seperti ayeuna aya jelema sedekah jeung mere nginjem, pahalana bisa jadi gede keneh mere nginjem. Pas sedekah mah mung balik deui. Contoh abi sedekah, ya sedekah ka budak anu 10 urang, ya 10.000 sareng. Tak 10.000 sareng 100.000 satu. Pas mau balik deui teh kan mau balik deui kop disedekahkeun. Asa urang budak, Kang sanamut atisna abis pajogi beres 10.000. Gede keneh pahala anu mere nginjem. Naon sabab mere nginjem geus yakin jelema teh butuh. Nya ayeuna sedekah mah cantang teu butuh walaupun hayang sajelema teu butuh duit, ngan cantang teu butuh kawas anu nginjem. Tah kitu nya. Jadi ningali kadiana balik kana masalah tadi teh masalah pagawean teh heula leuwih alus daripada tangke anu sedekah ayeuna anu mere nginjem bikin 10.000 nya. Aing geus boga duit dibikeun deui 10.000 deui. Tah anu mere nginjem pertama mah gede pahalana sabab keur butuh. Ai si eta mikeun duit 10.000 deui walaupun nilai sarua da iman dengan narima ukur cantang teu butuh anu nginjemkeunana mah. Jadi ningali kadar nama segala sesuatu ge kaos teh sakena ti payun nya. Jadi kade lamun berbuat hade ulah nungguan batur berbuat hade nya. Ulah kieu sia teh alus aing alus. Ah ulah kitu. Mun sia teh bener uing bener. Berarti bukti heula kitu mah. Padahal kaos teh hade mah teu heula. Ulah kieu kan jeung tetangga teh aing mah teh beneran leuwih bener aing mah. Ah jelema Jeupleun kitu mah nya kade. Walaupun teu bener sok beneran kurang. Tuh, justru jalma nu medit bere kurang. Mah bae medit deui ulah kitu. Nu medit mah bere kurang sok, sedekah bere kurang. Anu galak beug-bageuran kurang. Anu judes tanya terus kurang teh. Nu judes tanya terus. Nya, sakumaha judes lagi tanya kurang tinggal dua urang teh. Nu lengus tara ngomong ge tanya terus kurang sok. Ulah kitu ulah sarwana. Salajengna mau salam teh nomor kaopatna ayatia bil arabiyah kudu ku bahasa Arab nya. Salat assalamualaikum kudu bahasa Arab. Ulah ku salam sejahtera buatmu ulah kitu nya. Ulah ku bahasa Sunda diterjemahkeun. Al-khamisu ay nomor kalimana ayusmi'a bihi nafsahu
kudu ka kuping ku cepil sorangan salam teh. Awas maca Fatihah, awas maca tahiyat kuping sorangannya. Terus mungkin assalamualaikum make warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu lamun salat umum biasa. Mun salat mayit make wa baraka khusus salat mayit mahade barakatuh mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salat mayit mah gitu. Nya wios na awe salat mayit. Nya wios bakal mah kudu sok keluarga mah. Nya ulah sok salat awe salat mayit lamun aya batu nu maotna tur lobaan lalaki ngumpul nya awe ngilu pas sadak ngilu salat dinya ulah satek kitu. Nya komo keluarga mah sok salat mayit nyolatan dinya tapi ulah campur jeung lalaki. Sing batu nu maotna ge rek ngilu nyolatan sok wae asal tong campur jeung lalaki gitu. Lain salat mayit lain jeung lalaki unggul. Kata sayang nih. Nah, sementara sakitulahnya syarat salam nabi kadinya insyaallah anjing urang lajengkeun deui. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.